Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji sinarang syukur angin kagungan Allah. Sholawat sinarang salam mugia dicurahkan dilimpahkan kajung dengan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di ujung surat Al-Fatihah saupami rengse ngaos Al-Fatihah dina waktu salat, imam ngucapkeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aya anu diucapkeun sasarangan nyata kalimat amin. Amin. Amin ngandung hartos ya Allah kabulkeun. Ya Allah kabulkeun. Ya Allah pamugi. Pamugi anjeun ngabulkeun ngaijabah. Sami keneh hartosna urang nyuhunkeun ka Allah supados dikabulkeun doa urang anu aya dina surat Al-Fatihah. Aya kaistimewaan kanggo jalmi anu ngucapkeun amin. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Idza qala al-imam, nalika imam ngucapkeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Pakulu maka ucapkeun ku aranjeun sadayana amin. Ya Allah ijabah, ya Allah paparinan anjeun ngaijabah sagarupi maksada. Fa innahu saur Rasulullah sing sajalma anu ngucapkeun amin, fa innahu saestuna eta anu ngucapkeun amin teh man wafaqa, sing sajalma anu sasarengan bareng qauluhu, jadi ngucapkeun amin teh sareng qaulal malaikah, sareng ucapan malaikat. Jadi ngucapkeun amin sareng ucapan aminna malaikat. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Saur Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Baris dihampura dosana anu kapengker. Dihampura lahu ka eta jalma anu ngucapkeun amin ma taqaddama anu kapengker min dzanbi tina dosana. Dina hadis anu kadua Rasulullah nguningakeun sami fa idza kabbara fakabbiru wa idz qala, nalika ngucapkeun ghairil maghdub wa idz qala
ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Nalika ngucapkeun ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Amin, ucapkeun amin. Maka yujibkumullah. Allah baris ngaijabah. Allah baris ngaijabah. Ucapan amin anu kurang diucapkeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mung sakitu anu kapihatur. Hapunten anu kasuhun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.